Bos beradab. Bray, ampura Bray, telat teh urang duh. Kumaha teh gawe teh apal waktu teh geus beurang ya ku aing potong gaji gawat tuh gara beresan eta. Ampura Bray. Terus naon wae nu kurang kudu digawean teh? Make nanya. Tah, iya beresan tah. Oh iya. Ih, goblok suku. Oh. Juput Bray. Tah, gawean. Gawat, ulah melohok wae gaji moal. Hing. Anjing teh mun hese munang ge. Ji. Ya pangbenerkeun topi urang ya. Urang kagok leungeun urang hese ya keur main game. Anjing ngelunyak. Oh, heuh Bray. Anjing, maksudna naon, Ji? Pan titah menerkeun eta topi atuh. Tapi teh make suku oge sia teh Haji. Sing sopan ka bos teh. Geus teu digaji sia. Ya Bray, anak buah mah kumaha bosna. Kalakuan anak itu pasti diturutan atuh ku anak buahna. Ya Bray, matak sing inget amun misalkeun didinya jadi bos teh ulah asa pang loba duitna, ulah asa pang aingna, ulah asa pang heueuna. Sing ingat anu digawekeun ku maneh teh eta teh jelema, maneh oge jelema. Kakak, Ji, eta mah skrip nu kamari atuh sia teh Haji. Ini mana kumaha? Pan kumanehna ge can diganti skripna ge matak saayana otak nu kamari. Oh, nya. Hampurannya, Ji. Nya, sama-sama Bray.